bang. Kumaha nih carana babak trapolin teh? Alah, mana kapot. Mana polisi kemarin sore bilang sorry pemerintah kumaha ieu bot eta mah urusan para pemimpin di luhur. Kurang mah sebagai anggota cukup gawe tidak melakukan pelanggaran. Gawe sesuai SOP. Ye, kurang rek berbujih ka mami. Kurang gawe nu halus. Kurang ulah marek sabab sifat dasar manusia kudu digawe nu halus. Kurang halus, kurang kudu tetap digawe nu halus. Sabab eta itu dasar pengajian kamuliaan. Sesuai putusan mah. Nah, saya pisan bang. Ayo nama orang mah geus paham. Juga bang ayeuna urang patroli deui. Ayo gaskeun, gabrang.